Ah, geus burit tutup aing mau nu meuli. Sepi euy dagang. Mang. Naon. Yang jajan nih teh euy. Jajan Naon ning wayah kieu geus tutup. nu meuli geus burit. Ah, bae kuy Bagian beli. tutup, sok. Ah, naon ieu, Mang? Mang. Ieu ciki naon ieu? Ciki. Kalau duka ciki naon dah, yang mau hadiahan cenah. Nya. Oh. Balik. Aduh, ka urang geus segera muka. Sok buru-burit geus tutup. Heuh lah. Sok, Meuli uing ieu lah. sok urang geus beres lah. Ya, ieu na. Mun ada dia, sok beres. Oh. Lah. Mana duitna? Eta di dinya tah. Oh. Dina galar. Saya nganu we. Ya sok. Euy, di dieu euy. Cing atuh lah, ieu. Ayaan ciki teh. Tuh gana meunang ieu mah euy. Rezeki anak soleh juga nama ieu. Rezeki ieu teh. Mang. Menang duit sih loba ya mah. Tinggal di dia. Nah, anak tuh sia teh. Tah. Tah ya dia. Tinggal itu. Dosian euy. Aya deui. Ini rezeki anak soleh mah tuh. Teu mana tinggalan. Hayang Mang. Ya cikina mere. Beunghar da uing ayeuna mah. Dahar. Iya. Ini geus sudah dibeli mah bagian aing. Na uing ya mah. Geus dibeli sih Na uing geus dibeli kan. Geus ka ditu bagian urang ieu mah. Bagian aing nya mah gitu hiji maneh mah geus kuing digantian ke duitna dipotong. Tukang dagang teh buat edan heuh. Baju pula. Bagian aing. Waduh. Kabisa ieu. Tinggal di sini sabaraha eta. Yang nempok. Wow, ceban. Uy, bisa mau dibeli aing jam berapa sama dijual itu. Goceng tuh. Nyari. Tuh kayak anak soleh mah tuh. Kemana-mana. Tuh, ceban deui. Tuh geus 25. Tinggal gitu. Rezeki mah mau kemana tuh. 30. Anjir. Mungkin hal ini penting Mang. Apa? Nyaho sok-sok buka semua ditan wae bae. Aing mah dagang teu ieu tadi. Tuh. Tinggal. Terus Mang ayo tong jual isu pembelian kieu. Belian sarangannya. Tuh tinggal itu. Mungkin hal ini penting ya. Itu itu. Nah, ayo malah lepet gini kita mah. Aja teh. Baiklah ya penting mah. Ayo ya. Rin. Ya sok atuh. Tah mere tanah tah. Kop mere tanah Bang. Bukan ku aing mah euy. Aing geus muka 3. Oh boy, euy. Aing teu payu dagang teh teh jadi. Weuhan ha.